Mas Leo Entertainment kalau menghibur pemirsa dunia disimulakan upacara adat sejati kawita. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Kayak bagur abah teh ngerasa reug jeung bang, aduh eta nu kasep. Calon panganten di sini-sini ku abah dikasih boy. Hai, astagfirullahaladzim, du indah ayeuna. Aduh, asa reus jeung bang tingali itu. Eta bapak hajat pamaman. Lain di sini-sini ku abah jika Robi Darwis. Ibu hajat, lain di sidik-sidik jika Ayu Ting Ting. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Abah teh sapoteting kasep. Teh daek monoksin aya kumaona. Tapi aya geus katawis duh, alhamdulillah keng. Urang dirajah heula ku abahnya cu. Malah aya dina kasalametan bageus. Lain di dieu mah isin aya pawawan. Ngahaturkeun nuhun pawawan. Raja Haim Raja Pamunah Munah Ayu Katut Batu Munah Lemah Katut Lima Dicai Desan Mandi di darat Desan Bolang dan ulah huru dan rambu dan jaya kaniaya di diengku salametan urang puji syukur kanu agung dan jebar kanu maha kawasa nedapi doana supaya aya dina kasalametan sampun kanu maha agung anu kagungan pun payakum cenah ngadegelar gelar pangawasana di langit pating kareuti di dunya pating polisi kumoar di alam Raja Punah maning Allah dina di anonim dina rasa merumasa dina iman dina Islam ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payung agung pikiran papa guna kaget sok
sareng jeung bunga aduh eta tingali lain abah teh sancan heuleuikeun bade mohon heula waktu sakedap hayang tepang heula jeung Bapak Hajat ini Bapak Maman geus kana kodok ka abah Aduh Bapak Wawan ayah aja di Bapak Wawan Ibu guru aduh itu dengan rantai kehula jang udah botek ka dia teh nyorangan dulu tinggali lain ibu guru pada nyalalawer alhamdulillah di Bapak Wawan ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Sekolah aduh tinggal 50 ribuan di Bapak Jati Mas Leo Bapak pimpinan lain keula aja ayo Mas Leo na can kapanggih mah abah teh moal maka aya si Ibu Haji aya Ibu Juru Hias aduh astagfirullahaladzim aya Are Raya Urang Bojong Loa aya Ibu Yaya Ibu pimpinan Ajum aya aduh alhamdulillah ya Allah aduh kata aya ibu guru sadayana alhamdulillah kadia abu tinggalin aya Bapak Wawan aya Mas Leo aya ibu guru kadia lain maneh kan sisi ada abi lain teh asa sikat mah itu kasih panganten geus kana kodok ya aki eta Bapak ahli waris lain Bapak Maman teh urang kabogon ini Bapak urang nepangan ka Bapak Hajat sok tepangan heula asamaran urang maneh Ayo urang Bojong Loa, ayo Mas Ajum, ayo Pak Dedi, alhamdulillah, kembali rada lila jadi dia baheula, alhamdulillah itu panganten geus kadok-kodokkeun ka maneh abu, ayo urang ka pangan si boy, amplopan teh di amplopan ge. Oh beda ki ari artos di 100.000 teh dina kumaha mah. Lamun hayang nyawa artos di 100.000 ka Bapak Kepala Sekolah. Anu 50.000 mah hejo. Anu 100 mah beureum ka Bapak Kepala Sekolah. Anu mana Bapak Wawan teh.
Hari mas Leo aja. Atas ngawir. Wah, di mas Leo ngawir. Aku raja ayah yang udah kalah. Alhamdulillah aki ayah. Besok aja guru aki. Ya lawan. Ayo kan yang budak mana? Tadi di pasihan cai kopi di ibu hajat, di bapak hajat. Cai kopi aja hajat. Wah ya ulang kamu kayak mantra ya Allah. Juga tidur hati salilang kuat. Cukup kenal.
rupina mah kasepe ti abah ti rombongan Mas Leo dicakapkeun sakieu bae kirang sareng langkung nanda siapunten rupina bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayu jang urang leuy tadi bager.